Mantap sok ngahareyan wae mah. Alhamdulillah saya bisa. Neme lagu nu diputer. Sok ngahareyan wae ari batur. Tempo Kita mun dina istilah perfilm mah please. Cici. Urang ajengeun deui wari-wari sadayana hatur nuhun anu partos banco ieu kangge orang Ciwidey, kangge orang Cililin, kangge orang Gunung Halu, kangge orang Majalaya, Sapa sebenarnya Cianjur. Wow, ayeuna teh karasan link teh di daerah Cilember, Desa Lebak Muncang, Kecamatan Ciwidey. Kecamatan Ciwidey. Wow, alhamdulillah. Nah, urang lajeng gede aya pantawasan anu ngagantung. Eta dina perkawis lagu anu duet nu tayangkeun di Gapis aya judul teh Cisokan. Eta teh duet nu ngawitan. Mohon. Nah, beus kedah cisokan anu dicanakna. Kumaha lalakonna eta teh? Cobi. Kuy mula. Cobi. Ieu nya. Pan janten sok sering nabeuh ka daerah Gunung Halu Cisokan. Ke daerah Gunung Halu. Oh, daerah Gunung Halu. Daerah Gunung Halu ti dieu teh pan mapae ka ditu Gunung Halu. Ai sawer ieu teh pun lancik teh kieu. Cenah urang nyiptakeun lagu mah. Lagu naon? Cisokan, pan soka Cisokan. Mohon. Nya urang nyiptakeun we cenah Cisokan. Hayu atuh pa cenah teh Cisokan. Kitu bakatku sering eta teh ka Jadi ngedegnya Maruyung kan nya aya Maruyung, Cinengah, Bunida Jaya, Ronga. Eta teh perbatasan Cianjur sareng Ciwidey. Gunung Halu gitu. Cililin nya. Eta mah Bandung Barat. Janten Cianjur Cililin. mending urang memulai ieu gitu. Jantenkeun lagu Cisokan. Jadi bah cocok pisan pada malam di Dinas Perhubungan ngahubung-hubung. Jadi ngahubung-hubungkeun. Tapi asup harus ka Badarun eta kada barumpak eta sabaraha lami? Painten apa sadinten. Sadinten. Wah, nya aslina. Sadinten. Dugi ka ngarumpakaan terus ngalanggaman. Mohon. Tanpa Cisokan. Dilanggamkeun wae laguna geureulengkeun. So. Duet mau. Wow. Mun pareng mapai ti Gunung Halu ka Kulon, anu endah jalan lecir mipir pasir, nyameuntas walungan Cidadap, anyog jalan Punijaya ge kasora. Padarwin. Mengko ngaler nu brasna ka Bunijaya. Cinengah nu endah kumatak betah, Maruyung nu liwung kiwari jadi ngariung, mapais wisata pangjugjugan balarea. Asli kan. Dan dina klipna sebetos gitu, nah ieu live-na ieu. Jadi Abatos. saparantos tadi ditayangkeun lagu Cisokan, nu tadi kita can uning perkawis lagu ieu teh daerah Cisokan jadi aruningan. Asal usul kumanya. Alhamdulillah. Dan ternyata memang ieu teh Cisokan teh bendungan terbesar Asia Tenggara. Hapunten oge Kang Uje, abdi painten ka Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, tokoh masyarakat di Cisokan Gunung Halu sada sabudeureunnana abdi teu unjuk-unjuk kuningan. Tos kumawantun abdi panginten ngadamelkeun lagu Cisokan. Ulah kirang-kirang hapunten nya Kang Uje nya. Nyuhungkeun dukunganna. Apa sih? Moal insya naon namanya teh dari pemerintah mah kadang sibuk. Jadi ai kitu mah kan ku seniman deui diangkat. Amin. Dan we bila pada diulah mangga kan. Diantos. Sareng Kang Uje, sareng Abah Haji, sareng kru sadayana. Urang keluar ke di Cisokan kita aja. Sae jalan. Oh, ini sabaraha jam? Pamit di dia painten dugi ka itu mah. 3 jam lah. Wow. Jauh. Tapi di Korea mah nya. Insyaallah. Tapi jalan Cililin mah tiasa. Oh, jadi itu. Oke. Bah, Mang. betah. Sono. Tapi dah kayak aya sa episode deui urang ngobrol deui. Tapi ayeuna mah obrolan enak kapetot ku waktu surangnya. Oke. Jadi kawali-wali sadana hapunten ka sabab keteda, kumagi
DJ Prabu, sarang Abah Agus, Sarang. mungkin sarang dua sejoli. Romi dan Juliet. Kedah pamit undur diri di payunan para warga sadar kembali waktu teh kapan Abah? Mon, mung sakitu pengen nanti Abah Agus jam paring, Sarang teras si- si Bapak Darwin, Nah, gitu. Ibu Nining. DJ Ya. Prabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dadah, hatur nuhun. Sami-sami. Sami-sami.